Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Amma ba'du. Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan hidayah ka urang sadayana. Nu mana urang sadayana tiasa kempel dina ieu waktos dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mugia urang sadayana dipaparin kasehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Teu hilap sholawat mi wassalam mugia dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur dugi ka urang salaku umatna. Bapak sareng ibu guru sinareng saderek sadayana anu kusim kuring dipika hormat. Dina danget ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara perkawis HUT Kamardekaan Republik Indonesia. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat. Dina raragami eling Kamardekaan Republik Indonesia anu ka-70 genep dina kaping 17 Agustus 2020 hiji. Urang sadayana kudu tiasa syukuran ka Allah kumargi kemerdekaan bangsa Indonesia salain tina perjuangan para pahlawan eta oge mangrupikeun hiji kanikmatan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah sahiji cara syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dina momentum kamardekaan Republik Indonesia ieu nyaeta urang kedah bisa ningkatkeun kaimanan sareng katakwaan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu liana nyaeta supaya bangsa urang teh bisa jadi bangsa anu maju, anu gemah, ripah, atanapi anu tentrem sareng makmur. Nyaeta urang kudu bisa ngesian kemerdekaan ieu ku kagiatan anu hade anu bisa mere dampak kana kamajuan ieu bangsa. Urang sadaya salaku generasi penerus bangsa ngamajukeun bangsa tina sagala bidang. Naha dina bidang ekonomina, dina bidang pendidikana, bidang teknologina, atawa bidang-bidang anu sejena. Misalna dina bidang ekonomi urang bisa ngembangkeun usaha anu bisa ngabantu sakaligus nyejahterakeun karyawan atanapi masyarakat. Dina bidang pendidikan misalna urang teh bisa nuntut ilmu anu luhur, terus ilmu eta teh bisa dimanfaatkeun kanggo kamajuan bangsa. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat. Kacindekan tina ieu biantara teh nyaeta hayu urang sami-sami ngesian kemerdekaan ieu ku hal-hal anu bermanfaat. Hayu urang ngawitan ti ayeuna keneh. Sabab lamun teu ayeuna rek iraha deui jeung lamun teu ku urang rek kusaha deui. Ku kituna urang kudu sadar kana pentingna ngesian kemerdekaan ieu ku hal-hal anu bermanfaat. Sateu acan ieu biantara ditutup aya sisindiran anu bade didugikeun. Mangga dangukeun. Aya manuk hiber ka bulan. Aya monyet nuang tomat. Yuk rayakeun kamerdekaan ku hal-hal anu bermanfaat. Mung sakitu anu kusim kuring dugikeun. Hapunten boh bilih aya cariosan anu tuluyu, boh bilih langkung sae bahe carek bobo sapanon carang sapakan. Hapunten anu diteda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.